Salajengna wa idza kasuro wa idza kasuro jeung di mana-mana loba naon syahmun gajihna zahiru kidami kidamnya suku. Wa idza kasuro jeung di mana-mana loba naon syahmun gajihna. Didopatkeun nya. Syahmu zahiri kidamiha gajih anu luareun dampal sukuna itu si bikrun. Wa badaniha jeung badana itu si bikrun. Azumah mangka gede naon parjuha parjina itu si bikrun. Wakanat jeung lamun bukti eta mahtubatan. Wakanat jeung lamun bukti itu bikrun teh eta makhtubatan anu dilamar inda zaujiha di hareupeun salakina itu si bikrun. Wa idza kanat jeung di mana-mana bukti itu bikrun eta nasyiatas saqaini anu heuras mumuncangan duana pisulbati dina bitisna. Painaha mangka sanyanyana itu bikrun eta syadidatus syahwati anu banget mika hayang, anu banget mika resep gitu. Anu gede syahwatna gitu. La sobro tur anu teu sabar laha ka itu si bikrun anil jimai tina ngalekui. Wa ingkana jeung lamun bukti itu si bikrun naon ainuha. Ieu nya isimna. Nuhun. Wa ingkana jeung lamun bukti naon ainuha panona itu si bikrun ka eta kahilatan anu bolotot kabirotan tur anu gede. Painahu mangka sanyanyana itu ain eta ya dulu nuduhkeun ala doiki rohmi kana rupekna rahim. Rupek rahimna wasogiril ajizati jeung leutik bokongna ma'a uzmil katpi sarta gede walikatna atawa tak-takna. Eta yadulani nuduhkeun itu sogiril ajizati ma'a uzmil katpi ala uzmil parji kana gedena si momok si momokna. Tos sakitu. Salajengna dina ieu katerangan musonif masih keneh nerangkeun dina pirang-pirang rahasia parawan ngabongkar parawan gitu. Wa idza kasuro cenah lamun di mana-mana loba gajihna jadi anu gajih luareun dampal sukuna. Dampal suku ini sok aya anu podas kandol nya eta gaji dampal sukuna teh anu nya di luarna gitu. Wa badaniha jeung badana anu gendut gitu, nu gendut. Ta eta teh gede si parjina si bauna teh gede cenah. Ta eta teh nuduhkeun kana yen gedena si parjina laras gitu. Wakanat matubatan inda zaujiha. Teu mah maksudna nya kurang kapaham ya. Aya nu apal mangga komen lah. Anu dilamar di hareupeun atawa mungguh di hareupeun salakina si bikrun. Wa idza kanat salajengna jeung di mana-mana bukti eta si parawan teh anu heuras mumuncanganana atau anu kandel pisulbati dina bitisna. Jadi anu heuras atawa anu gede bitisna tah. Tah mangka eta si bikrun teh anu banget gede syahwatna gitu. Jadi syahwatna teh birahina teh gede gitu. Jeung teu sabaran kana
ngalekuy keur mah gede sahwatna jeung tara sabaran kana ngalekuy teh gitu hayang buru-buru we gitu waingkana jeung lamun bukti teu aya nu panonna eta si parawan teh anu gede tur bolotot anu bercelak atawa anu bolototna siga sok aya garangan siga Barbie tah boneka Barbie pan aya nu bolototnya tah eta teh nuduhkeun eta panon si parawan teh kana leutikna rahim leutik rahimna gitu rupek sempit rahimna teh jeung nuduhkeun yen eta si aen teh panon si parawana teh kana leutik bokongna leutik boolna jeung gede walikat tak-takna gede walikat pundukna dan punduk tak-taknya walikat tah ieu mah wasogil ajizati jeung lamun leutik bokongna jeung gede walikatna gitu tah eta teh nuduhkeun kana yen eta si bikrun teh anu gede momokna nu gede parjina kitu eta teh kumaha maksudna nya gede jeung leutiknya sigana teh ari naon gede sempit jeung henteu na mah beureunan eta mah nuturkeun bobogaan salakina beureunan nya atawa ku geus loba budak gitu nuduhkeun loba budakna berarti geus gede gitu geus bolongna teh kitu meureunnan nya hadirin wal hadirat kantun napisatun qola al hukama wallahu a'lam bishawab.